Punten. Neng Winda. Neng. Mangga, aya naon, Bu? Neng. Arek mayar tabungan teh ya, moal Neng. Oh, kela Bu nyokot lah duitna. Neng sok. Iya, Bu. Abi nabung 100. Atuh sok Neng. Burukeun dikeun duitna. Iya, Bu. Abi mah geus teu sabar hayang buru-buru beli sapi. Oh, nyamukeun atuh Neng Winda cing sabar. Matak Neng ayeuna mah cing rajin-rajin we Neng nabung Neng di ibu. Ngarah kabari sapi, apa nade kurban kok? Kurban sapi juga Irfan Hakim. Bu, rek rajin we nabungna ngarah tereh ka beuli sapina. Heeh, atuh Neng ari kitu mah. Ibu ini teh nya Nengnya. Bade nagihan deui kan lainnya. Cek, si Neng Winda sia, tong ayeuna kurban sapi sia. Wah, maknya, Bu. Ieu, duitna di abi ayeuna keur nabung jeung beli sapina. Neng, si Teh Winda sia rek kurban sapi tahun ayeuna sia Neng. Wah, maknya, Bu. Bulan, bejakeun ka si Mama. Si Teh Winda erek kurban sapi sia tahun ayeuna. Bejakeun ka si Mama. Wah, maknya, Bu, udah bebeja kasih Mama.